wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui di dieu dina acara Warta Sunda. Dinten ieu simkuring Suci Nur Fitri baraya baris ngadugikeun informasi geunaan miara lingkungan anu aya di Wengkon Bandung sareng sajabana. Warga Kampung Bojong Asih Desa Citarum Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung dinten ieu nyayagakeun gerakan gotong royong mersihkeun runtah di sapanjang aliran susukan Citarum. Aksi ieu dilantarakan ku pamarintah wargana kana tutumpakan runtah rumah tangga anu beuki ngagunung sarta dikhawatirkeun bakal nyebabkeun banjir gede nalika usum hujan. Henteu ngasaukeun mersihkeun runtah plastik jeung runtah organik, warga oge nyimpen papan peringatan sangkan masyarakat henteu nyicen runtah kasusukan. Pihak pemerintah Desa Citarum ngain pisan kana ieu kegiatan kana kahareupna pemerintah setempat baris nyadiakeun tempat pembuangan sampah kos TPS anu langsung marenah tur nambahan jadwal pembuangan runtah di wilayah pamundukan warga. Hal ieu diarep bisa ningkatkeun kesadaran masyarakat sangkan leuwih mencintai lingkungan. Mung sakitu wae warta Sunda anu tiasa kapeda dinten ieu. Mugi informasi janten inspirasi kanggo urang sadayana supados tetep ngajaga kebersihan lingkungan. Simkuring sapara kanca amit mundur wilujeng tembang deui dina warta salajengna. Hayu urang ngajaga alam sangkan alam jaga urang. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa. Patepang deui sareng abdi Siti Sabila dina siaran lintas TV Jabar. Sababaraha dinten katukang, masyarakat Indonesia digemparkeun ku dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook anu ngalibatkeun urut Menteri Pendidikan nyaeta Nadiem Makarim. Urut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara ku jaksa. Kudugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook pikeun program digitalisasi pendidikan. Kasus ieu patali jeung pengadaan Chromebook jeung Chrome Device Management pikeun program digitalisasi sakola di tahun 2020 nepi ka 2022. Jaksa ye nyebut kawijakan eta nyababkeun karugian negara nepi ka triliunan rupiah. Nadiem Makarim oge dituduh menang kauntungan tina proyek eta. Sidang tuntutan dilaksanakeun di Pengadilan Tipikor Jakarta dina poe Rebo tanggal 13 Mei 2026. Jaksa nungtut hukuman 18 tahun penjara sarta denda 1 miliar atawa subsidiar 180 poe kurungan. Salian teh eta, jaksa oge nungtut Nadiem Makarim kudu ngagantian karugian negara sagede 5,6 triliun. Dina kateranganana, Nadiem Makarim nampik sagala tuduhan serta henteu ngarasa ngalakukeun tindakan korupsi. Pihak pengadilan ayeuna masih neraskeun proses sidang pikeun nangtukeun putusan akhir dina kasus ieu. Masyarakat miharep sangkan proses hukum tiasa lumangsung secara adil jeung transparan. Sakitu wae ti abdi Siti Sabila di siaran lintas Jabar TV. Hatur nuhun atas perhatosanana. Wilujeng enjing sadayana. Ujung siang para pamirsa, dinten ieu urang bade ngawartakeun hiji berita anu kerame pisan di dunia bal Indonesia. Khususna keur warga Jawa Barat jeung bobotoh setia. Tim kembangan orang sedaya nyaeta Persib Bandung hasil nyetak sejarah anyar ku hasil jadi juara Liga Indonesia 3 kali berturut-turut atawa hat-trick champion. Mugia prestasi ieu tiasa ngajadikeun Persib langkung maju deui di bangsa nu bakal datang sarta tiasa membawa nami Indonesia leuwih harum di tingkat Asia. Kitu warta olahraga dinten ieu, hatur nuhun paratos ngadangukeun wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Perkenalkan nami simkuring Naysila Dwinir Anggita. Jadi ieu simkuring bade medarkeun warta anu judulna Longsor di Desa Nagrekendan. Longsor di Desa Nagrekendan nyaeta kajadian 18 Mei 2025 sekitar tabuh setengah salapan nepi ka jam 10 peuting. Longsor di Desa Nagrekendan ngakibatkeun fasilitas-fasilitas desa rusak nyaeta sapertos kantor desa, lapangan mini soccer, jeung imah-imah nu di sakitar warga oge ngilu rusak. Tebing anu jangkungna 40 meter ambrol ka handap nyaeta nimpa Desa Nagrekendan jeung fasilitas-fasilitas nu aya di dinya. Imah warga oge milu hancur. Hancuran-hancuranana nyaeta ngahalangan jalan anu paragi sok biasa digunakeun ku warga sekitar. Warga-warga di Nagrekendan ngararungsi kusabab imahna hancur beunang longsor. Tuluy aya 3 orang luka anu dirujuk langsung ka rumah sakit. Longsor kajadian saenggeus diguyur hujan terus-terusan teu eureun-eureun salila 2 jam. Tim BPBD Kabupaten Bandung, TNI, Kepolisian, jeung PMI sarta ngabantuan masyarakat jeung evakuasi korban-korban. Di dieu kuring bade ngajelaskeun unsur 5W1H. Nu pertama aya naon sih nyaeta kajadian longsor. Nu kaduana di mana di Desa Nagrekendan Kabupaten Bandung Timur. Nu katiluna iraha nyaeta tanggal 18 Mei 2025. Nu kaopat aya saha wae si korbana para warga sekitar. Nyaeta aya 3 orang korban anu masuk ka rumah sakit. Kalima aya naha sih longsor eta bisa kajadian nyaeta kusabab diguyur hujan anu tutuluyan. Hujanna gede. Nu kagenep atawa nu terakhir nyaeta aya kumaha. Akibat kejadian longsor, akses jalan warga sekitar katutup. Jeung loba masyarakat anu imahna hararancur. Jadina masyarakat ngararungsi. Di selang sababaraha minggu, akhirna sesa-sesa longsoran dibersihan. Jadi warga nu ngararungsi bisa kembali deui ka imahna nu geus dibersihan. Sakitu wae warta nu bisa simkuring pedarkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, Wilujeng tepangdi sareng simkuring Nadila Amelia dina warta Sunda. Pamirsa, dinten ieu aya sababaraha warta anu haneut nu parantos disiapkeun ku tim reduksi ngeunaan keamanan di sabundereun urang. Warta anu pangpayuna nyaeta ngeunaan aksi teror pikasieun anu nuju sabiwir hiji sarta ngagenyelengkeun masyarakat di salah sahiji wewengkon di Jawa Barat. Warga di wewengkon Kabupaten Bandung Barat ayeuna nuju dironjang ku rasa kasieun. Hal ieu dilantarankeun ku ayana aksi teror ti hiji oknum jalma anu teu dipikawanoh anu ngahaja make papakean bodos jarupakeun sosok pocong. Anu langkung pikasieun satang hariwangkeun ieu sosok pocong teh sanehan saukur heureuy pikeun nyingsieunan. Tapi oge katinggalnya na pakarang seukeut bari ngalampreng di jalanan sarta pakarangan imah warga. Ieu kajadian pikasieun lumangsung dina sababaraha pamungkas ti bulan Mei ayeuna. Dumasarkeun laporan ti warga satempat, aksi teror ieu biasana kanyahoan nalika kaayaan lebur parantos sepi. Nyaeta sabeureun tabu 2 dugi ka tabu 3 subuh. Warga anu kabeneran nuju ngaronda atanapi bade angkat ka pasar ngaruas sarta langsung kalabur milarian salamet saatos tinggal eta sosok. Dugi ka dinten ieu, motif atanapi alasan kunaon palaku tege ngalungkeun ieu aksi masih kena jadi janten tanda tanya anu ageng sarta ditalun ti ku aparat.
Aya dugaan yen pelaku ngahaja ngagunakeun papakaian pocong minangka modus enggal pikeun ngalancatkeun aksi kajahatan sapertos ngabegal atanapi maok barang milik warga ku cara nyiptakeun rasa pawur heula di lingkungan masyarakat. Pikeun nungkulan ieu karasahan, aparat kepolisian di Polres Bandung Barat parantos turun langsung ka lapangan. Polisi ayeuna nuju ngalaksanakeun patrol skala ageng di unggal peuti, sarta mariksa sababaraha aksi di lokasi kajadian. Pikeun ngudag jeung newak palaku geus ngarewong katentreman umum. Pihak aparat oge ngagentraan kasakumna warga masyarakat, sangkan tetep tenang, ulah gampang kapancing ku isu anu can tentu benerna. Sarta ningkatkeun deui siskamling atanapi ronda wengi di lingkunganana. Pamirsa, upami salila ninggal aya hal-hal nyurigakeun di sabunderan bumi, mangga langsung ngalaporkeun ka RT RW atanapi polisi anu pangdeukeutna. Warta tadi sekaligus pamungkas labungan urang dina dinten ieu. Simkuring Nadila Amelia pamit mungkur amit kepat. Wilujeng tepang deui dina warta anu salajengna. Hatur nuhun. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya, tepang deui sareng simkuring ngati arum pertiwi dina program Sunda TV. Dina dinten Minggu kaping 24 Mei tahun 2020 ieu, sawatawis warta parantos disiapkeun ku redaksi pikeun kasanggakeun ka pamirsa sadaya. Dina 5 menit kapayun ieu warta salengkep. Pamirsa, kejadian barang misteri secara gede-gedean deui nempuh sababaraha daerah di Pulau Sumatera dina tahun 2026. Ieu kejadian janten perhatosan, utama masyarakat magi dampakna anu karasa pisan karena sagala rupa kegiatan sapopoe. Kacaritakeun pasokan listrik anu ujug-ujug pegat parantos menyebabkeun kaayaan poe sapanjang penting. Lalu karena sistem komunikasi janten hese diakses. Kemacetan di jalan raya oge teu tiasa dihindari margi lampu lalu lintas teu ulun. Dugi ka kagiatan ekonomi warga anu kapaksa eureun samentara. Dugi dinten ieu, para petugas PLN serta tim teknis masih terus digawe di lapangan pikeun ngalereskeun jaringan. Urang sadaya ngahareupeun sangkan kaayat tiasa enggal pulih sapertos sadekat akedatna. Salian ti eta, masyarakat dihimbau supados tetap bijaksana dina ngagunakeun tenaga listrik. Serta salawan nyiapkeun alat antisipasi darurat di bumi masing-masing. Pamirsa, mun sakitu warta anu tiasa kasanggakeun dina dinten ayeuna. Ngawakilan sakumna redaksi Sunda TV, simkuring melati arum pertiwi amit mungkur. Hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, petepang deui sareng simkuring Pastana Muhammad Fikri Wildani di kelas 11 genep. Dina acara Warta Pasundar. Warta dinten ieu warga di Kabupaten Bandung Barat dihebohkeun ku ayana sosok anu disebut pocong anu mamawa badog. Pocong eta sok neror di wewengkon Padalarang dugi ka Ngamprak. Pamirsa, ieu sosok pocong teh dikabarkeun sok mamawa badog seukeut bari sok ngetrokeun panto jeung kaca warga secara acak nalika wengi. Hal ieu tangtosna mupuk rasa hariwang di masyarakat. Pihak Polsek Cimahi ngahimbau ka masyarakat sangkan tetep tenang. Anggota Polsek Padalarang parantos diterjunkeun pikeun mariksa lokasi. Dugaan samentawis sanes makhluk gaib anging jalmi anu ngahaja make kain bodas pikeun neror jeung ngarurusuh. Pamirsa, selaku langkah antisipasi
kepolisian ngajak warga sangkan ngaktifkeun deui siskambling atawa ronda wengi. Atur nuhun laporanana. Mung sakitu warta dinten ayeuna di Warta Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pemirsa, tepang di sareng abdi Muhammad Alibari Maulana dina warta olahraga dinten ieu. Aya beja nu kacina mata bungahna pikeun para pendukung Arsenal di sakuliah dunya. Saatos nu 22 tahun akhirna Arsenal juara Premier League tahun 2002 genep. Kesuksesan ieu dipastikan sanggeus pesaing pendekeutna Manchester City ngan saukur main imbang ngalawan Bournemouth. Hasil eta ngajadikeun poin Arsenal teu bisa kaontal deui ku tim sejen. Pelatih Mikel Arteta menang loba pujian lantaran sanggup ngawangun deui Arsenal jadi tim anu kuat jeung konsisten. Sanggeus sababaraha musim ngan saukur jadi runner up, ayeuna The Gunners hasil ngarebut deui gelar Liga nu terakhir diraih tahun 2024. Para pemain Hora sapertos Bukayo Saka jeung Declan Rice jadi kunci kesuksesan Arsenal musim ieu. Saka nyebutkeun yen ieu teh waktu Arsenal pikeun ngabuktikeun yen manehna geus balik jadi klub nu disegani di Inggris. Dina pertandingan pamungkas Arsenal oge menang 2-1 ngalawan Crystal Palace. Sanggeus pertandingan rengse, para pemain jeung supporter ngarayakeun gelar juara. Kalayan pinuh kabagjaan, kapten tim Martin Odegaard ngangkat piala Premier League diharapkeun ribuan fans Arsenal. Kesuksesan ieu jadi momen bersejarah pikeun Arsenal jeung para pendukungna sabab sanggeus dua dasawarsa pinuh perjuangan akhirna Arsenal bisa balik deui ka puncak Liga Inggris. Mung kitu wae warta olahraga dinten ieu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng simkuring hoyong ngisa dina acara Warta Enjing. Wilujeng enjing sadayana dinten ieu simkuring bade nepikeun hiji warta ngeunaan kaayaan ekonomi di Indonesia. Nyaeta ngeunaan kaayaan nilai rupiah anu ayeuna ngalemah kana dolar Amerika Serikat. Mugia ieu warta jadi informasi anu manfaat keur urang sadaya. Bandung 20 genep Mei 2002 genep. Nilai tukar rupiah kana dolar Amerika Serikat ayeuna keur ngalaman pelemahan. Dina perdagangan ayeuna rupiah sempat ngahontal angka kira-kira 17.848 perak leuwih per dolar AS. Kaayaan ieu dipengaruhi ku sababaraha faktor seperti kaayaan ekonomi global, konflik di Wetan Tengah, jeung ngalonjatna pamenta dolar AS di pasar internasional. Bank Indonesia geus ngelakukan rupa-rupa usaha pikeun ngajaga stabilitas rupiah. Di antarana ku naikeun suku bunga jeung investasi di pasar valuta asing. Pemerintah oge ngajamin yen kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat sajan rupiah keur melemah. Pelemahan rupiah bisa memengaruhi karena harga barang impor BBM jeung kebutuhan sapopoe anu asalna ti luar negeri. Sababaraha ekonom nyebut yen lamun rupiah terus melemah, harga barang di masyarakat bakal jadi lebih mahal. Sanajan kitu, masyarakat diharap teu panik serta tetap bijaksana dina ngatur keuangan sapopoe. Pamarentah jeung Bank Indonesia tetap usaha sangka nilai rupiah bisa stabil di waktu nu bakal datang. Sakitu wae warta nu tiasa dipaparkeun ku simkuring dina kesempatan ieu. Mugia urang sadaya tiasa langkung wijaksana dina ngaharepkeun kaayaan ekonomi ayeuna. Hatur nuhun kana paratosana simkuring Hoirunisa, pamit undur diri, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pemirsa tepang
deui sareng simkuring Zitia dina warta dinten ieu. Mugi sadayana aya dina kaayaan sehat tur pinuh ku kabagjaan. Dina kasempetan ieu simkuring bade nepikeun sababaraha informasi pangna ngeunaan penjelasan ti PLN perkawis pamareman listrik di daerah Sumatera. Pamareman listrik massal atanapi blackout di Pulau Sumatera kajantenan dina dinten Jumaah kaping 22 Mei 2020 genep ti mimiti tabuh 7 kirang saparapat. Gangguan ieu mangaruhan loba wewengkon sapertos Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau. PT PLN Persero nyuhunkeun hapunten sareng masihan katerangan ka masyarakat ngeunaan gangguan listrik anu kajantenan di daerah Sumatera ti wengi tabuh 7 kirang saparapat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo nyarios yen pihakna langsung ngalaporkeun kaayaan ieu ka Kementerian ESDM. Kami atas nami PT PLN Persero hoyong ngadugikeun hapunten anu saageng-agengna ka sakumna masyarakat di Sumatera, khususna di Jambi, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, sareng Aceh ku ayana gangguan sistem kalistrikan ti tadi wengi. Saur anjeunna dina konferensi pers virtual dinten Sabtu kaping 23 Mei 2020 genep. Darmawan ngajelaskeun yen pihakna meunang arahan ti Kementerian ESDM pikeun terus ngalakukan rupa-rupa lengkah dina ngalereskeun sistem kalistrikan Sumatera anu kaganggu. Anjeunna ngajelaskeun indikasi awal nunjukkeun aya gangguan dina jalur transmisi 275 kV antara Muara Bungo sareng Sungai Rumbai di Jambi anu diduga disababkeun ku gangguan cuaca. Kukituna sistem transmisi eta kaluar tina sistem kalistrikan Sumatera. Dampakna nyaeta aya syok kana pembangkit listrik kami, saur anjeunna. Anjeunna nerangkeun yen aya sababaraha wewengkon anu kaleungitan beban listrik sahingga kajadian oversupply. Frekuensi sareng tegangan listrik jadi naik. Akibatna pembangkit otomatis keluar tina sistem atanapi padam. Sedangkan di daerah sanes aya kakurangan pasokan listrik sabab pembangkitna ngirangan. Hal ieu nyebabkeun frekuensi sareng voltase nurun sehingga pembangkit oge otomatis lepas tina sistem sareng padam. Anjeunna nyarios yen kaayaan ieu nyababkeun efek domino anu ngaganggu sistem kalistrikan di Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dugi Sumatera Barat dugi ka Aceh. Gangguan ieu kaasup gangguan listrik anu cukup lega di wilayah Sumatera. Anjeunna oge ngaku yen listrik mangrupikeun kabutuhan utama masyarakat boh pikeun objek vital, rumah tangga, atanapi kagiatan-kagiatan anu sanesna. Kukituna PLN sakali deui nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna. Saatas kajadian eta PLN langsung ngagerakeun sakumna tim pikeun ngalakukan perbaikan. PLN parantos ngalakukan asesmen kana dampak karusakan gardu induk sareng sistem transmisi dina waktu sekitar 2 jam. Sistem gardu induk sareng transmisi parantos tiasa dipulihkeun deui. Kaayaan ieu benten sareng bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sareng Aceh sababaraha waktu ka tukang. Nalika aya karusakan fisik sapertos menara transmisi rubuh sareng jalur transmisina pegat. Ayeuna gardu induk sareng sistem transmisi parantos pulih deui. Lengkah salajengna nyaeta ngahurungkeun deui pembangkit listrik anu pareum ku efek domino tadi wengi. Tahap
tahapanana nyaeta ngahurungkeun pembangkit, nyambungkeun kana sistem transmisi, ngalangkungan gardu induk, teras ngalakukan sinkronisasi sistem. Samemehna pemadaman listrik kajantenan di rupa-rupa wilayah di Sumatera. Dumasar laporan warga, listrik padam ti kira-kira tabuh 7 kirang saparapat wengi dina dinten Jumaah kaping 22 Mei 2020 genap. Proses pemulihan teu lumangsung sekaligus, tapi aya tahapanana. Aya sababaraha wilayah anu listrikna hurung kira-kira tabuh 8 wengi, sedangkan di tempat anu sanes nembe normal deui dina dinten Sabtu kaping 23 Mei 2020 genap. Sakitu warta anu tiasa ku simkuring dugikeun dina kasempatan dinten ieu. Mugia informasi anu parantos ditepikeun tiasa janten mangpaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten bilih aya kalapatan dina nepikeun warta. Simkuring pamit undur diri. Dugi tepang deui dina warta salajengna. Wilujeng wengi sareng hatur nuhun.